tilu tening bangun kumaha aya keneh karepikeun ngalawan burura kumaha burura teh naon bulegung cina kenapa kaula moal sanggup nuluykeun nyaikeun bae pangina jeung di mana asup teh teu meunang mawa anak tere ke maksudna kumaha ngabodor teh mah ngan di dinya teu ngarti mana eta jagona mangga dihaturkeun ka jago saemara Raden Setyaki dihaturanan leungih hege aduh iya nyaksian akang timimiti kasaktian anjeun teh luar biasa nuhun kula Setyaki jangan teh laras lamun diparengkeun tuang raka kagonol ku akang ayi bade dibantun ku akang kitu bakal dijadikeun senopati di negara akang malahan ayi bakal dijadikeun badan intelijen negara ti dinas rahasia negara wah beres nuhun siap supados ngeunakeun heula we pandangan antawis jago sareng peminat iya kaula Puspanenta Setyaki iya Setia Boma doakeun ieu anu nya tuang raka teh geulis gini gugupai kai ceuk doana we aceuk weuh ai tuh udah kuatan jadi budak teh oh weh wes usik sia usik aja ho sok dek dibawa ke mana aing wih toh weh wah hidup jago hidup Katon mangwas pada Katon pada tumarangan nampu pada tumarangan nampu waspadan dirakaton pada tumarangan gendera ingkang ngalaga gendera satengah keur euyah-euyahan nu saemara ti kaanggangan aya nu nyawangkeun nyaeta Denawa utusan ti nagara Jenggala Manik kakasih Yuda Kala Sakti utusan Sang Nalendra Prabu Yuda Kala Kresna nyaeta pikeun ngalamar ieu putri nanging nuju disaemarakeun geningan Gusti aya jelema mun kawas lulus seueur-seueur teuing eta teh nuju jumroh. Lain saemara.
Atanapi nuju Manati. Manati mah atudinya di Pulau Kanayakan. Manasik itu belegug. Sumuhun manawi teh nuju jumnasik, jumnasik. Jumroh. Si horeng na maneh teu ningali dina plakat dina pamflet. Dina sapanuk wilujeng sumping para peserta. Saemara ieu putri teh disaemarakeun tuh jagona teh adina anu ngaran Setiaki. Kumaha atuh tugas ti raja urang panginten kedah ka Bantun eta putri teh? Oh nyata mikir aing teh dek milu saemara da moal ditarima bangsa aing mah. Da khusus ieu mah geuningan keur bangsa manusia. Kumaha atuh Gusti? Anu penting mah supaya kacanak we eta putri anu kakasih Dewi Setia Bomber. Boma. Sumuhun. Nah mun tiis abdinya. Itu cek aing oge. Carana mah kieu aing apa? Kumaha Gusti? Ai eta Dewi Setia Boma teh kabogohna teh kapilanceukna nyaeta Raden Narayana. Eta teh? Heeh. Uningan ti saha? Aing memaca atuh. Ngoluh. Dan maca hirup kudu daek baca-baca teh bucu baca teh kitu. Nama wawasan apaan? Ieu mah wah. Oh, matak awakna bau bawang oge kitu. Tak kitu. Kaula dek ngajadikeun Raden Narayana sabab lamun asup ka itu moal teu birat jelema kabeh. Ngariweuhkeun aing. Laras. Ai kitu mah jadi Raden Narayana dek malih warni aing. Heeh. Mangga Gusti, dagoan di tapal wates. Mangga Gusti. Detiak Yuda kala sakti watek wantos kagungan aji malih warni. Hinggi. Meremkeun socana ngagunakeun aji malih warni sacidu metu sakecap nyata lir malam tumraping api. Yenje. Leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata pangaruh tina ilmu anu luhung. Ieu salirana leungit jang ngelek jadi Raden Narayana. Ai geus kieu onaman kan sa? Moal dicuriga. Moal dicuriga malah leuwih atoheun. Aduh, Nyai. Setia Boma oge sajumlah aparatur nagara lesan pura sampurasun kalau rek nepungan adik kaula Setia Boma anu aya dina papahungan. Sepeun. Wah nyoon dulu. Woi. 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 Ke ieu teu acan sah dianggap elehna. Pan geus kalungsar cia. Geura cempa. Kaula rek ngitung ti hiji nepi ka kalima, lamun aya keneh karepikeun ngalawan dina hitungan katilu kudu parantos tiasa salugay. Hiji, dua, Tah. tilu teuning. Bangun deui. Kumaha? Mulian deui cia. Aya keneh karepikeun ngalawan. Burura.
Kumaha? Borora teh naon? Belegung. Wah. Cina kenapa kaula moal sanggup nuluykeun nyai keun bae pangina.